alhamdulillah maju kene giliran make pura geus karurang hidangna teh teu cager sama loba kene lagu mah loba kene nya ya loba lagu mah ceu aya lagu dulu jaipongan aya oh lagu mah loba jaipongan oge aya Joko Tingkir ku rame ayeuna Joko Tingkir kos kumaha sih Joko Tingkir ngombe daun alah dipikir maraimu alah kaci kampe kaci kicu susu kopek digegel anjing Ujo itu susu saham nih nepi ka kopek ini kuat ku kamari kejadian naon aya kejadian jelema awewe emak-emak keur nyeusuh maot alah sia dibunuh lain kunaon kan nyeuseuna teh teu make mesin cuci heeh nyeuseuna teh make panggilesan anu dinukai teh ya dinukai heeh terus mainna teh poho teu make kutang susuna kagiles ku sorangan nepi ka pahe aya eta nyaho aing oge ampun tinganan eta kumaha eta juntrunganan eta susu bisa kagiles kitu teu karasa heeh mainna teh teu make kutang dah eueuh sasaha ieu heeh rasa maneh meureun heeh di imah mah da urang doang sorangan heeh hayu we nyeuseum manehna teh heeh bari ngadengekeun anu eta teh anu lagu teh ngadengekeun lagu lagu Siti Badminton Siti Badriah oh jadi Siti Badminton atuh berenang ditepakan wae batur Siti Bardiah eta anu laguna teh suamiku tergilas dam truk modar salakina kagilas dam truk suamiku tergila-gila eta teh tak kulantaran gila jadi aprak-aprakan mapai jalan aya dam truk liwat kalindes we oh gitu caritana mau mata lagu eta teh sok rupa-rupa we sia aya dia lagu nu Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting anu di geboy muntaber lain geboy mujair nanging nang peduli pak dangdung disa aslinya teh di geboy muntaber maka ditu na lain nang ningnong nah atuh berat bro nung lain ambulan langsung dibedah dikiret langsung dikiret jika eta teh jika babaturan urang ngasih mainna kan nyeri huntu hayang cager teh kudu dikiret cenah gini aing nyeri huntu kudu cagerna dikiret teu nyaho aing oge nu dikiret naonna nya beuteng dikiret mamanya si kipanon goblok ma anu nyeri naon huntu urusanana huntu jeung beuteng naon oh nya urusanana eta mah marenah nyeri huntu hayang dikiret weh da eta oge dokter nyuntik urusanana nu nyeri hulu disuntik bool urusanana nu nyeri hulu nyeri awak nu disuntik anggar we bool ternyata nyeri punduk nu disuntik naon cing bool lain indung suku nyuntik suku gitu atuh sakaya aya wae oh no alhamdulillah pokona di dieu mah kararompak kabeh seniman ayeuna maranggung pararayu kabeh alhamdulillah ya itu artisnya pilihan nungkul pilihan nya anu teu parayu poe artis teu parayu poe ieu manggung karunya sia jaban nu hiji mah tingali bajuna teu balaler kitu eta kunaon eta bajuna welongonan sabeula kaos kitu oh kamari keur dipoe diraweg anjing ya cak lamun itu tuh salah tuh itu kuduna ka kantor tuh digawe teh tuh ya kok ka panggung memakai jas hujan tas balik di kantor selinga sampingan teh nyanyi meh teh ka kantor heula tadi teh WA-an jeung di grup WA na heeh kumaha arek ngalatutut alah eta pan si liha ngaranna pan si liha ngaranna gitu kan atuh cek liha heeh gitu we temen ke liha liha ya wae
Ngarenahan si Ece eta nyanyi Ece bieu teu sangka ih. Naon? Ece nyanyi teu sangka. Alhamdulillah mana ge urang nempo eta nempo beungeut tukang kendang tempo. Kunaon sih? Jiga parel. Parel. Ulah parel eta teh parel Bramastia. Lain. Ye, parel Prayoga. Lain. Parel naon sih? Parel lamun budak leutik make celana pondok kolor terus nagok celanana swek sok bijil parel. Eta mah pelernya. Ada sugan teh parel kitu teh ngaranna. Ya Ece teh kayak langsung pular peler teh atuh tinggal ieu loba anak di bawah UMR. Hah? Yo budak di bawah sumur goblok. Idang batu bongot batur sarwa kono jeung parel. Aduh atuh parel. Ngerakeun ulah sok gigituan jaman di kamera manya gagacak palangkakan. Bisa di kamera. Itu ngerakeun atuh. Aing mah di panggung. Maksudna aja di panggung itu di kamera. Itu maksudna. Urang mah teh hayang di kamera. Hayangna di naon? Hayang morobot ku aing. Can hayang di kamera, emang aing manuk dikukur. Sirikna teh saban wangi abdi jejero mola. Oh, lagu buhun. Buhun atuh loba. Pisan kitu mah urang ge. Cak coba. Sirik sirikna teu saban wangi abdi jejero mola bapak pipi. Si eta aja teu sangka. Sudah sebiarese. Ngomong dengan aturan. Yo. Allah. Ikan. Ih, kalau dikitu-kitu banget nak. Kita kudu dikitu-kitu kayak aja magas goreng. Sian. Biaskeun ka aing. Oh. Aing tadi babacaan we jero hate. Kunaon? Sieun ku tukang kendang. Ucung sok dikitu-kitu atuh cung ngerakeun atuh ece teh artis, geus penamaan, geus luarawuheun ka ece sadaya namanya kikituan. Kumaha? Tak irung juga jambu bool pan ki kumaha sih? Oh. Aya artis irungna juga jambu bool kan teu lucu. Oh nyambaran aing artis jambu bool. Daripada sia beungeutna bool kabeh. Manya teh mah pamun teu bool kabeh. Sok rupa-rupa ayeuna naon teh. Tuluykeun atuh. Ka mana? Tadi teh Sangka. Yo babaturan aing panehan gawe teh harese ron. panehan gawe hararese. Harese kabari jadi supir angkot urun. Kunaon? Aya nu numpak. Karena supir mah lamun aya nu ngaureun kan kudu eureun. Sewa eta teh. Terus cara mainna teh neangan teh aya babaturan aing tah. Naon? Anu digawe ieu pelantaran pagawean harese. Heeh. Eta neangan pagawean keur butuh pisan jadi tukang gali kubur. Uluh jadi tukang gali kubur. Heeh. Uluh. Teu lila kaluar. Keluar. Heeh. Pokoknya keluar. Heeh. Eureun maksudna. Lain eureun. Masih. Tukang gali kubur mah kudu kaluar mun teu kaluar ka kubur. Sudah di jero bae. Keluar manehna oge dairek datang mamayitna. Atuh meureun ke malaikat bingung nanya saja teh aya dua. Alah, ampun teh nganan. Hah? Bawa pas saya urang jeung tukang bubur, Mang Bagring apaleun tah? Pasti aja tukang bubur. Aing. Iraha, Kamari tukang bubur urang Betawi. tukang bubur orang Betawi. Teu bisa ngomong Sunda. Nah, terus? Teh Bang bubur, ya cenah. Dikasih kerupuk, Ya. jangan cing teh bala ah. Oh, heeh. Dikasih kacang cenah. Heeh. Cing teh jangan giginya karopos cing teh nantinya nyari unger. Iya. Cek tukang bubur teh dikasih ayam. Ya dikasih cing teh. Oh. Aing nungguan 15 menit. Kunaon sih? Can datang-datang. Buburna? Ku aing sampulkeun, "Bang, mana bubur saya?" Oh, no dikasih ayam. Eta nu teh hidang tukang buburna yakin tah mah? Nya heeh. Pamene ngomong dikasih kerupuk jangan. Jangan. Dikasih kacang Jangan. Cek mah dikasih ayam, ya dikasih cek teh. Oh, sebenarnya ini hidang nasan anu nanya apa nu ditanya? Teu nyaho, jaba mah nama nipu dagang bubur teh. Nah sih.
eta enak bubur bayi dihakan ku saha? Ku bayi. Kunaon bubur ayam dihakan ku jelema. Iya. Tapi dah heueuh ce. Tukang bubur manipu. Bubur kacang anu dibuburna kacang. Bubur ayam nah anu dibuburna sangu sop. Heueuh nya. Anehnya. Lieu aing oge puguh kadinya malah bararanga. Pasya. Nya kumaha meureun cari ustaz mah. Dawuh deui nya kitu teh we meureun. Kade pokona mah lamun tukang bubur liwat tong dieureunkeun. Ho nyai lapar mah kumaha uing hayang mah nya aya tukang bubur liwat wae meureunan ku uing teh dieureunkeun mah kumaha? Labas wae meureunan. Karunya tong dieureunkeun. Ieu karunya kumaha panek dipeseran. Oh, jabatur keur dagang dieureunkeun dik batur usaha naon kena dieureunkeun. Dieureunkeun maksudna lain dieureunkeun cenah eureun dagangna ho. Urang juga asa film Mantili jeung Brahma Kumbara jeung sorana. Heueuh nya. Yai. Ya. Ya. Sembara. Sembara. Aku sembako. Alah ampun teh. Mama orang nyanyi dulu mah. Nyanyi spesial nih kanggo ka keluarga besar sadayana pokona mah. Kangge ka Bapak Babinsa tuh aya di payung. Mana? Itu ya Allah Gusti Agung Bapak ieu mantan. Hah? Mantan. Mantan. Tanyakeun ka Bapak Babinsa mantan. Mantan kabogoh. Heeh. Alah sia teu sangka euceuk Pak geuning bet daek ieu ka kaleng kurumpuk. Masih. Bang. Itu Pak Babinsa. Pan baheula kena asal kenalan peuting jeung Pak Babinsa amprok peuting pan aing pernah diperkosa ku Pak Babinsa di kolong truk ku Bapak Babinsa ieu meuni nama-nama teuing meuni merkosa nu kieu di kolong truk Pak Babinsa di kandang hayam pantes ge disangka aing careuh goblok. Ini Pak Babinsa kuat nafsu atuh ka urang. Oh harita teh. Main gegel wae pan. Sia. Disangka biwir meureun. Sing horeng. Sing horeng kan bool. Pak Babinsa kumaha rasana biwir rasa bool. Gering lagi teu cager sabulan. Orang nyanyi deui. Ayolah. Mang jadi kieu si aing sarana sieun. Kalau sarana jadi kos kieu. Uing anu nyanyi gantian. Sok atuh sok. Tanya naon? Uing marek nyanyi eta teh we. Tumhare siwa kucna cahat karing. Ya India mah eueuh jaipongan goblok. Gugu baplak. India di kendangan. Atuh sahrukan jadi mencuk beureunan. Si Kajol make sanggul. Ya India di kendangan tuh da oge. Si Kajol pakai sanggul, pakai kabaya. Halus atuh eta teh. Sahrukan pakai kampret kena teh. Di bangga. Sok naon bedana orang Indonesia jeung orang India? Nah si bedana. Pokoknya orang Indonesia makanan para regek. Hari orang India mah meureunan mana rancung irungna. Lain. Nah si. Ayo orang Indonesia mah, orang India mah nempo tatangkalan nyanyi. Orang India nempo mau nempo tatangkalan nyanyi orang India mah. Ayo orang Indonesia. Orang Indonesia mah nempo tatangkalan kiih. Ocot, apa kaweanana? Amerikan ocot kungsi burut. Hah? Kungsi burut. Cager ku aing diubaran make memerang awi. Cager? Atuh. Aya burut diubaran make memerang awi. Lain burut tak cek dokter mah. Naon sih? Ginjal. Nah, ginjal. Kok ginjal? Apa nu mun lempang karasa guru jagarin. Ampun teh ya nyanyi. Sok nyanyi sok. Nainan. Oh baiklah, satu tuangan kami persawakan tuh ada zawal. Ya lo, ya. Alus tak pakai suara gitu ngomong teh gara-gara ngalebokan we pelore sepeda jadi gitu. Nyanyi artis kudu kitu sok ta nu opatan mun nyanyi ka hareup. Ya baiklah. Wah semuanya. Lain. Nyanyi kitu mah deui juga nu hayang kapat cirit atuh. Oh eta mah juga nu rek ngalepaskeun nyawa.
gitu-gitu teh. Sia kupu-kupu malam jeung kupu-kupu siang. Gini? Kupu-kupu kan aya dua. Kupu-kupu malam, Kupu-kupu siang. kupu-kupu siang. Heeh, bedana naon cing? Oh nyameureunnan hiberna meureun nu hiji mah tangari, nu hiji mah ti peuting. Salah. Mun kupu-kupu siang bedana teh antara kupu malam jeung siang, bedana napasna. Napas. Heeh. Mun kupu-kupu siang mah gitu napasna. Ah, ai kupu-kupu malam. Oh. Oce, kanyakoan sia manehna pernah jadi janggolnya. Astagfirullahaladzim. Janggol sia sok ngaku sia. Aing jadi janggol baheula eta mah tuh. Oh nyarek baheula rek kumaha ge pernah jadi janggol pokona mah sia idi janggol. Geus insap setan sia. Geus insap. Heeh, baheula eta mah. Oh pernah tapi geus insap. Geus insap anu geus tobat, urang geus teu jadi janggol deui. Menang hidayah. Menang hidayah. Masya Allah, alhamdulillah aina euceuk anu naon. Aing nu geremo ayeuna mah. Alhamdulillah ya peningkatan atuh Ya, sakitu ge. Tadina kan janggol. Aing kuli. Kuli. Ngabosan. Goblok. Anak buahna aina mah loba meureun. Nah, loba. Ampun. Kupu siang jeung kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Oh, pan ari kupu mah teh sok neangan buaya darat. Sok neangan buaya darat. Heeh, naon bedana buaya darat jeung buaya biasa? Oh nya buaya biasa mah dicai. Heeh. Buaya darat mah nya di dia di urang di lembur. Oh, lain salah. Masih. Bedana buaya darat jeung buaya biasa mah barang hakana. Oh barang hakana. Heeh. Ai buaya darat eta buaya urang biasa kumaha? Buaya biasa mah makana teh kieu tah sungutna teh tah. Eta buaya biasa makana kos kitu. Lamun buaya darat mah dibalikeun ieu nu cara. Lah eta budak kahulang itu melok we tahu cenah eta kikiatan naon anu ame-ame. Kenapa jadi beda gitu? Ame balalang kupu-kupu eta tong diome di Cikarang kanu kupu.